Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Rahmawati di kelas 10B Farmasi. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Sorangan Dina Kasunyian. Moal pernah abdi tiasa ngungkapkeun ieu sadaya rasa nu kasimpen dina jiwa. Antos abdi coba nyatakeun ieu rasa, namun anjeun ayeuna geus teu aya di sisi abdi ayeuna. Kiwari anjeun miyos bade ninggal